Yuk, parantos datang. Jeh, pakai kalung. Bikang, nu pikara sapusia, amun pakai kalung ieu pasti ngudag-gudag. Nu bener mbah. Mis pasti ya si Tika bakal deken ke orang. Pasti daekun. Amun to daekun keneh, teu laku keneh sia, maning keneh bunuh diri di jurang ka ditu sia. Gitu amat mbah. Orang gak hayang kene hirup. Jeung naon hirup ge, hari teu laku kana bikang mah. Itu benar sih mbah mah. Awas lah, kalung jimat mis menang jatuh. Nuhun ya mbahnya. Heula. Dibayar ge encan. Nen nuhun-nuhun bae. Pohon mbah. Tenang, slow. Ya, Tah kitu atuh. mbah hampura. Pohon orang. Bang lapor. Nuhun mbahnya. Aduh, lumayan aing boga sakieu ge. Ngipas pokona mah lah. Kebalnya. Ini minum nak. Dik. Emang sih putus nggak boga sia? Kamu Kunaon? Apa gara-gara main lain orang kaya? lain gitu sih mu. Terus? Atau yang hendak lah. Dibohongan ku manehna. Aku mau orang kaya, boga mobil segala, orangan maki mah supir. Oh, mangkana atuh sing hade jeung ulah matre. Yang anak laki mah teu kudu anu kaya. Yang penting bager, karonyangeun ka urang ajeng jujur. Kamu Wow. Iya inceran aing. Tika. si Bek, Ulin yuk. kamana Bek? Atuh kemana be? Hayu atuh. Mu, batur si anak diajak ulin lah kuengnya. Tik, sia bener ndek ulin misi sobek. Kamu Hayu Bek. Ayo. Dadah Mumu. Dadah Mumu. Tumben amat si Tika deken ulin di terima kasih sobek. Bener manjur ya kalung si Imbah. Hahaha. Beb, si Tika nya kemana ta jeung seureupeureuk? Ulin cenah. Ulin. Ku si Tika teh keun nya ka seureupeureuk. Cenyaho, angger ada aneh pugu. Anggeus sae ge urang ulin yuk. Di mah bae, endogan moal aja. Anggeus sae ulin. Ayo. Ya. Beunang. Pit. Hiling sidur. Wah, beneran blok mama. Allahu Akbar. Tanda-tanda naon nih si Subek bisa gandengan kitu jeung si Tika. Buah banyak kiamat meureun ieu mah. Tika, istighfar coba istighfar. Jo, maksudnya naon? Rada aneh baik di jeleuna, pirakuna si Tika daek gandengan jeung sia. Anu teu beres ieu mah. Teu beres kumaha sia? Nu aya ge sarasi meureun aing gandengan kieu kos Romeo and Juliet. Di, nu aya ge kos majikan jeung pembantuna bek. Sia mah cocokna jadi pembantuna. Eta sia lamosret. Nyaho, bisa ya Bek. Ayolah. Sirikeun mata sirikeun. Dadah na benjo. Laporan aing ke budak, berita hot ieu mah. Berpejakan ke budak. Tep, mau kopi tep? Amat sih aing. Ih, Met. Aing keur bulok leumpang. Kebela nangkon budak, kita sake poin kita meuli lah. Ku sebul sia jadi anak buah teu casirep Eueup. Dekan sabari belas ya beungeutna. Keur mager, Met, males gerak. Sia. Dak. Aing boga berita hot ya tentang si Subek, si jelema kalangkangan. Berita naon sia? Si Subek
ayeuna keur ulin jeung si Tika. Lah sok ngarang sia. Nyaho, mal mungkin lah. Pira aku si Tika ulin yang si Eurep-eurep. Moal percaya saria mah aya teh nyeuleuh langsung mah. Aing mah nyeuleuh langsung. Gandengan di leumpangna kos nu jelema bobogohan. Lah benjo siapa saja lo meureun. Nyaho, ku aya bae sia mah. Mal percaya aing mah ka sia. Beneran dak, sumpah be aing mah. Kira kuna aing ngabohong ka saria. Mata saya mah geus buram benjo, geus renyak. Heeh, mata sia mah kudu ditukerkeun jeung mata buaya. Teu dak mata aing masih normal keneh kok. Met, tapi aing rada penasaran he. Oh sih aing ge. Geus hayu aing penasaran mah. Oh, ayo ge. Tapi awas kau yang lamun siang ngarang ceritana digobogan ku sampai lebaran. Oh, ulah diberi ampun, Met. Oh, Sayo di mana? kan itu tadi nama. Ayo. Met, nak kemana sih ya? Aing nek dakeun si Reperep. Cenah cak si Benjo si Reperep ulin jeung si Tika. Emang bener minmu. Oh, si Eurep-eurep mah jeung si Tika tadinya bebnya. Oh. Tuh kan bener met, aing mah teu ngabohong. Aneh amat bu, kok bisa si Tika ulin jeung si Reperep? Nyaho aing ge rada aneh pung. Teu beres ieu mah. Bisa aneh ta budaknya beungeut renyak ge. Terus jangan bayu, kemana sih ulina? Tadi malumpang nak kadi itu mah. Kemana nya? Kadi itu tuh. Geus hayu jangan bae beusi dibawa ka ruyuk doang aing eta ku si Subek. Oh, bahaya soalnya si Subek masuk ngegel. Heeh. Coba. Tik. Asubek kayak ngomong serius ya? Ngomong naon, A? Kumanya? Isin ngomongna. Ih, ngomong bae sih, ulah isin-isin. Tapi Tika ulah kaget jeung ulah marahnya. Heeh, moal. Geus kira ngomong. Duh, grogi ya. Kasang teh geus keluar ya. Emang dek ngomong naon sih? Bingung ngomongna. Kebayalah teu jadi. Ih, gitu amat. Yen Tika penasaran bae. Gerang ngomong atuh. Ngomong. Aing bogoh ka sia. Gitu amat. Kunaon Tik? Tika teu bogohnya ka Asubek. Maaf atuh. Lain gitu. Tapi piraku nyatakeun cinta. Bahasana kasar amat. Romantis-romantisna. Heuh, maaf. Tadi mah keceplosan. Kaget. Oh, jadi cuma keceplosan. Sebenernya mah ente bogoh meureun ka Tika ho. Ih, bogoh lah. Bogoh jasa. Demi Allah. Yakin. Yakin, 1.000.000%. Terus Tika bogon teh ya ka Asubek. Kudu dijawab. Heuh lah jawab supaya henteu dagdugder ieu jantung. Heeh, Tika ge bogoh. Alhamdulillah. Beneran Tik? Beneran atuh. Asik. Akhirnya bebas si kutukan jomblo sabun. Nuhunnya Tik. Dek ka mana? Dek balik heula. Kok balik sih? Dek bebeja heula ka emak. Lamun ayeuna aang geus buka ka bogoh. Ih, atuh ke bae, nya Tika ditinggalkeun di dieu sorangan. Nya. Ih, andek naon? Gedeng ih. Ma, ayeuna mah acing geus buka ka bogoh. Ih, geus lah diuk. Subek, kunaon saseurean tepung kitu tadi? Wah, kebeneran asarinya kebehan. Aya pengumuman ya dak bahwa aing geus jadian jeung si Tika. Lah, si Bek sok ngahayal. Nyaho ngahayal mah ulah luhur Bek, bisi ragat. Teu percayaeun, aing teu percaya mah saanya beta ka bebe baing. Beneran si Atik geus jadian nih si Subek. Heeh, Mu. Geus percaya meureun ayeuna mah saria. Tetap aing mah percaya. Lamun sia hayang kami percaya, coba cium si Tika ku sia Bek. Oh, bener. Lamun si Tika daekeun dicium ku sia, karak mah kami percaya. Betul na Benjo? Betul kitu.
Oh, betul relatif. Tuh. Oke. Beb, kajiannya nyium semet, Mbak, supaya budak percaya doang. Asik. Jelekan ya nya, ku saria ulah anu ngicep hiji ge. Aduh, kok ada ngalah terkieu sih? Masuk sadar sih ya. Menek dijom. Woi, subek. Wah, coba jampean nih, coba. Jampean. Mesum. Mesum, boy. Subek nek nyium aja. Sadar, subek sadar. Sadar. Mesum. Mesum. Nih, orang